Waalaikumsalam. Dari atas di mana? Pasti lebak tuh. Lauk panglakeunnya. Teu kuat teh hayang dahar. Nyakeun ku abi dipelakeun. Lah ngelakeun lagi jauh-jauh teuing. Gampang. Geus datang deui tanginas pisan. Na kemana melakna? Ka tukang ka kebon. Melak lauk hiji mah tuh moal lila. Nah, kumaha? Melak lauk ka tukang atuh lain ka balong. Nah, ada aman nih tah nage dipelak lain dikapalongkeun. Dari pelak mah di kebon.